Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna sim kuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-47. Saluyu jeung hasil babadamian dina poe enu samemehna, mangsa jangkungna panon poe karek sababaraha tumbak teh, Kipatih saparakanca geus arindit ninggal keun karaton Walanggeni. Tarumpak kuda kabeh oge. Tilu kuda anu ditumbakan ku si Jemblong jeung ku dua baladna, lumampah panghariupna, ditutur keun ku Kipatih, abdi dalem Mangkuranda jeung abdi dalem Jalamarta. 5 kuda anu pangtukangna maah ditarumpakan ku para prajurit anu rarebo ku babawaan, tayohna maah anu kakapancenan pikeun mawa bebekelan. Ratusan papatong anu sigana maah pasukan goib anu geus rarobah wujud, rabeng diawang-awang nutur keun abringan. Saja jalan, sakur rahayat anu pasanggrok keueleh rarengkuh ala jerih pisan, pangpangna maah mangsa nempo Kipatih, salaku salah saurang jalma anu pangdipihormatna di wewengkon eta karajaan. Dua poe oge nepi meureunanan, nya. Kipatih ngareret ka abdi dalem Jalamarta, anu mawa kudana rendengan pisan jeung dirina. Ujat. 2 poe nepi moal? Anu ditanya malah gura-giru ngajorowok ka asi Ujat. Langkung rupina maah, da kalintang pisan tebihna. Si Ujat gancang ngaliuk, kituna teh bari ngalon keun heula laju kudana. Kipatih tibang unggut-unggutan. Sanggeus ewuh Dewi anu ditanya keun maah, si Ujat oge gura-giru bae nyusul kuda anu keur ditarumpakan ku dua baladna. Panon poe terus nerekel, panasna oge mingkin moreret, tenggoning marengan lalampahan Kipatih saparakanca, anu mingkin lila mingkin jauh ninggal keun wewengkon pu seur karaton. Di hiji patempatan, anu loba tatangkalan anu sakirana genah pikeun dipake engyuhan, dina mangsa panon poe keur meujuhna enterang-enterangan teh, Kipatih marentah keun abringan pikeun rariuruh heula.
Bungah nu ayawi katembongna teh ari pikeun abdi dalem mangkuranda jeung anu sejena maah, sarerea haraget nganyakeun. Sajurutna tina kuda, para prajurit guragiru ngagelar amparan, pikeun dariupna para gegeden karajaan. Estuning jauh ti wewengkon ti lemburan eta patempatan anu pake reuruh teh, amparan leule weungan oge nampeu pisan di hareu peun. Kaluar keun dahareunana, ceu Kipati. Teu talangke, para prajurit gancang ngagugu. Daharun jeung inu meun duu ngararunah ditatatur di bebenah. Brakweh Kipati jeung bu sejena dalahar bala kecerakan. Siga anu narimat pisan katembongna teh, da bubuhan geus nyorang lalampahan anu sakitu jauhna. Para prajurit oge milu dalahar, sok sanajan dariupna henteu kumsi make amparan-amparan acan. Sajeroning Kipati jeung anu sejena keur cacaleuhakan ngeusian beu teung, ari ratusan papatong maah teu euruun patingkalayang muteran awang-awang. Kumaha wae carana, seesa-seesa para jurit si dongkar kudu bisa kabawa, sabab diperlukeun pisan kakuatanana. Kipatih rutreet ka anu diajak nyaritana, sanggeus neureuwi heula dahar undu digayemna. Siap, Kipati, tembal abdi dalam mangkuranda semu ngosong. Ampun, Kipati, salesna maah abdi teh ngaraos hemeng. Naha teras-terasan nambihan pasukan goib, kapanan anu parantos aya oge sakitu seueurna. Si ujat siga anu ngawani keun diri pikeun tumanya. Prajurit buta maah rada punjul dina widang kakuatan jeung kasaktena, jadi diperlukeun pisan pikeun nambahan kakuatan pasukan urang. Sabab, dina waktu anu moal lila Dewi, Kanjeng Prabu teh boga niat pikeun ngawasa karajaan Purajaya. Kawentar pisan ku kakuatan pasukan goibna karajaan Purajaya maah mata Kanjeng Prabu teu wanieueun gagabah oge. Jadi, samemeh ngalakukeun tindakan teh kudu geus bener-bener siap dina sagala rupana. Basa keurnyang hareupan watu bolong teh awi contona maah, kapanan ari pasukan goibna maah, eta teh lolobana minangka bantuan ti pihak Purajaya. Dijawab kitu maah si ujat oge langsung unggut-unggutan. Jong sok sanajan Kanjeng Prabu pohara pisan saktina, tapi kekeh butuh pasukan anu pohara kuatna, da anu rek bisa ngahareupanana oge lain jalma-jalma sambarangan, ceu Kipatih Dewi. Siga samemehna, si ujat jeunggu sejena maah tibang arunggut-unggutan, sarta anu saterusna museur Dewi, kana hancenganana sewang-sewangan. Jorelat, jorelat, jelek, jelek,
jelek. Sabot kitu, dihareupeun anu keur dalahar ujug-ujug jugjek welasan jalma anu jarangkung badak, sarta kabeh geus ngeukeweuk pakarang dina leunguna. Lain mawa niat anu hade karek ditempo tina sikepna oge. Para prajurit, si jemblong jeung anu sejana nepi ka ateu sirikna pating ngarenjak, sarta meh bareng pating koreja. Iwal kipatih anu katembong ngakalem teh, malah katembong surangah serenge. Sahasia, jeung mawa maksud naon pangna jor-jor ka dieu. Si kurai tutunjuk sarta poporongos ka anu anyar datang. Hahaha, aing rek menta kuda jeung sakabeh babawaan sia, tembal anu ngajega panghareupna, anu tayohna maah salaku gegeduk eta komplotan. Hahaha. Pamimpina ngomong kitu teh, welasan anak buahna oge patinggarak-gak saleu seurian. Oh, rek ngabegal sia teh. Si jemblong tutunjuk, sarta lungun anu sabeulahna dipake nulak cangkeng. Hahaha, dariuk maraneh maah. Keun, sina direrca jelema kieu patut maah. Abdi dalam jalamarta rutret ka si ujat jeung ka anu sejena. Ngarti miureun, si ujat jeung anu sejena oge gancang bae dariuk dewi, sarta kabeh pating serenge. Kojengkang, geus kutu maah abdi jalamarta maju sababaraha lengkah. Nempo kitu teh ari welasan jalma anu keur pating jarega maah tibang silih reret, bari jeung katembongna rada kurang kerung. Kaluar keun arakna. Sigana bakal ngeunah nginumna oge ari bari aya lalajoan neun maah, ceuk kipati. Tilu prajurit guragiru nohonan parentah. Song, kendi wadah arak biasong-asong keun ka akipatih jeung ka anu sejena. Geus bosen hirup sia teh, setan? Gegeduk begal tutunjuk ka abdi dalam jalamarta. Hahaha, maraneh anu geus barosen hirup maah. Gancang tingker, Ngadingi kekecapan abdi dalam jalamarta anu ngomong kitu sarta rada tatanggahan ka awang-awang teh, welasan gegeduk begal jeung welasan anak buahna maah malah ningkin karumbai. Boa owahiu mangkeluk teh. Seot, belesat, burinyai, jelek. Karek mah salah saurang ti antara welasan begal cacap ngomongna, puluhan papatong ujug-ujug pating sirorot ti awang-awang, sarta juk jegra robah jirim jadi puluhan makhluk anu rupa-rupa wujudna, sajajar pisan jeung nangtungna abdi dalam jalamarta. Gegeduk begal jeung anak buahna nepi ka apating ngarenjak siga anu poharare waseunana, sarta meh bareng kabehanana alundur-unduran. Ningkin pating ngarenjak dewi bae kabeh oge, sarta beungutna dumadakan sarepa, sabab tetela ditukangeun jeung disakurilingeunana oge geus ngajerga ratusan jirim pikasiuneun anu keur ningker dirina. Hahaha, podaran kabeh. Tapi koe heula, hitung-hitung keur hiburan. Abdi dalam jalameta rutret ke anu diajak nyaritana. Ampun. Gegeduk begal langsung ampun-ampunan. Hahaha. Ki jalamarta malah lelenggakan, sarta anu saterusna maah mundur tina jajaran. Rob, puluhan jirim anu pikasiuneun mimiti ngarangsek welasan begal. Anu dirangsekna maah siga anu bingung pupi petaun, sabab ditukangeun jeung disakurilingeunana oge geus pating jarega jirim-jirim pikasiuneun anu nalingkar dirina.
Di antara ratusan prajurit goib walanggeni, hiji oge taya anu diajak milu ari buta urut prajuritna Prabu Dongkar Maah. Wah, ampun, hahaha, hahaha. Dina mangsa welasan begal keur Patinggaroak di tengah-tengah gimbungan ratusan prajurit goib walanggeni teh, ari Kipatih Jeung anu sejena Maah malah Patinggaragak siga anu ngareunah pisan. Teu lila antarana, ratusan prajurit goib katembong rada paburincai. Selepung. Wah, ampun. Welasan begal anu awakna geus ampir baru leut siga anu ditaralian, Patinggaroak sarta pating selepung alatan di alung-alung keun ka awang-awang. Saragerakna Dewi teh gancang bae ditarpakan. Siga baruda anu keur nyaroo balon mika tembongna teh. Kipatih, abdi dalem mangkuranda jeung anu sejena teu eureun babarakatan, bari sakapeung diselangku nohtor arak tina kendina sewang-sewangan. Hahaha sing luhur, abdi dalem jalamarta ngajerowok mere parentah. Buh, selepung. Welasan begal mingkin laluhur pating selepungna, mangsa mingkin tarik ditarepakanana. Teu bisa ngalawan, kabeh oge tibang bisa Patinggaroak sarta ampun-ampunan. Dina sajeroning Kipatih Jeung anu sejena keur babarakatakan teh, dina sorot jeung paroman si Ujat Maah siga aya rasa karunya, seurina oge siga anu kapaksa. Tapi, siga anu teu wani ari kudu ngedal keun rasa karunya Maah. Sanggeus rada lila antarana, antukna Maah welasan begal anu masih keneh pating selepung alatan ditarpakan teh, taya anu kadenge diwi sorana, tayohna Maah kabeh oge geus kapiuhan. Hahaha mau geus cukup podaran wi, jorokna abdi dalem jalamarta. Teu kudu di podaran, antep wi da geus teu areling ieu. Kipatih gancang nempas. Bluk. Welasan begal Patinggare bluk ninggang lemah. Geus kitu Maah ratusan jirim anu pikasi uneun oge rarobah diwi wujud jadi papatong, sarta anu saterusna Maah patinggalayang muteran awang-awang. Rada ngemplong ka tembongna paroman si Ujat Maah, mangsa welasan begal henteu nepi ka adiparagat keun nyawana teh. Sanggeus ngarasa cukup ngariu-riu keun kacapena, antukna Maah Kipatih saparakanca patingkalacat diwi kana tonggong kuda, sarta anu saterusna Maah arindit sejan nerus keun lalampahan, ninggal keun welasan begal anu masih dina kaayaan kalengger, kalayan awaknana anu masih keneh pating porongkol siga anu ditalian. Ari diwewengkon ti lemburan anu rek dijugjuk ku Patih Walanggeni jeung kunwu sejenna Maah, nyatana di lembur pamegaran, dina mangsa harita teh katembong puluhan warga keur ngagimbung di imahna Kidaus. Pinuh nepi kaburuan. Sababaraha urang warga anteng galecok jeung pada baturna, bari nempo keun anu keur guda gedok nyariun tetengger jeung sababaraha urang warga anu keur nareuk-teukan papan. Sababaraha urang awewe anu geus araya umuran, katembong seseledek, dina kaayaan rawah riwih bari ngajinjing bogem. Teu sangka, da kamari Maah jag-jag keneh Kidaus teh. Enya, ngan pedawi asa aya nu beda. Sisi narieun bet mapayan unggal imah, pajar teh menta dihampura, bisi boga kasalahan. Duh, ari jalma soleh Maah rek maotna oge kitu geuning, nya. Enya. Urah tutulung atuh da Kidaus Maah. Tara menta pamuruh, saridona wi geuning kumaha diberna.
malah teu jarang nolak mangsa diburuhan oge, ari keajal anu sakirana raripuh maah. Kitu dia antara galecokna warga, anu harita keur ngagimbung diburuan. Teu satik anu nepi ka acari nakdak, tayuhna maah asa kagagas mangsa nginget-nginget Dewi kahadean Ki Daus dina mangsa hirupna, anu tetela kiwari geus ninggalkeun alam dunya. Di antara pagelek-gelekna warga anu keur ngagimbung ditepas, katembong Nyi Eis jeung Ema Acih seseledek kaluar ti jero imah. Rada ingsreuk-ingsreukan keneh kituna teh. Panonna oge nepi ka acarindul, tayuhna maah balas lila teuing ngaluarkeun cimata. Ema Acih jeung Nyi Eis katembong semubura giru ninggalkeun gimbungan warga. Sanggeus aya kana sababaraha waktu lilana, antukna maah Nyi Eis ngurunyung Dewi, sarta semururusuhan seseledek ka jero imah. Ari Ema Acih maah teuing ka amanah, henteu katembong nuturkeun Dewi. Barang srok ka jero imah, di patengahan, kasampak puluhan warga keur ngagimbung ngariung layon, anu dituruban ku samping kebak. Taya anu henteu patingaling sreuk kabeh oge warga anu keur araya di dinya teh, kaasup Mang Aput jeung Kang Irman, anu harita keur sarila dina jajaran panghareupna. Nyi Eis gancang seseledek Dewi ngadeukutan salakina. Kang Dieu artosna, ceok Nyi Eis, sanggeus nul cangkeng Kang Irman. Oh, nya. Jungwi balik Dewi maneh maah, baturan Ema. Nyi Eis tiba ngonggo. Saleosna anu jadi pamajikan, red Kang Irman maah ka seorang lalaki, anu harita keur rambai cimata di hareupeun sirah layon. Poleset di diukeutan. Kang hapunten sanes ngahinakeun. Ieu tampi kanggo mantosan waragat itu iuna, ceuk Kang Irman sanggeusna aya di hareupreun eta lalaki, kituna teh bari semuha harewosan, sarta mikeun kanjut kundangna oge rada disumput-sumput. Duh, hatur nuhun pisan, Jang Irman, tembal eta lalaki, anu tayohna maah masih keneh kulawargana Ki Daus. Muhun. Sing teger, nya. Eta lalaki tiba ngunggo. Geus kitu maah gancang bae Kang Irman cengkat, sarta anu saterusna maah kaluar ti eta rohangan.
Lain balik, tapi ngoreleng ke apipir imah, ngadon mantuan warga anu keur ngagarali tanuh pikeun kuburan. Sareng senang ngurep keun layon, siga warga anu saejena, Kang Irman jeung Mang Aput maah langsung marulang, ninggal keun kulawarga kidaus anu keur ngalaman kapapaitan. Tos beres, Kang, tanya nyiis anu harita keur naris jeung ngemah acih di tepas imah, mangsa salaki jeung anu jadi bapana geus araya di hari upaun. Geus. Pangmawa keuncai, nyi, teu kuat hanaang. Nyiis teu nembal, gancang bae cengkat, sarta buragiru ngoloyor ka jero imah. Moal marandi? Hema acih rutret ka salaki jeung ka anu jadi minantuna. Ah, sok tereh peot mandi keur panas kieu maah, tembal Mang Aput. Ah, da geus peot eta oge. Mang Aput dulak-dulek ditembal kitu teh. Ari Kang Irman maah tibang nyerengeh, tayohna asa kagugu ku sikep jeung kekecapan anu jadi mitohana. Ngaharewos keun naon basa kidaus rek maot teh. Mang Aput ngareret ka Kang Irman. Tenya, mungkulan rek maotna sigana maah Mang Aput jeung Kang Irman teh. Nyuhun keun dihapunten saurna teh, Pak. Siga aya anu disumput-sumput Kang Irman maah dina mangsa nembalanana teh. Alus ari jelema soleh maah, nya. Ema oge hayang kitu, samemeh maot teh hayang dikawasa keun heula mentah hampura ka sarerea, celeng keungna Emba Aci. Ah, sing paranjang Yuswawi ema sareng bapa maah. Kang Irman gancang nempas. Lain kitu, maksud teh sopama geus deu keut kana waktuna maot. Ari ayeuna maah can hayang, da jeung si alam oge caan panggih Dewi. Teu poho sarta teu weleh ngarep-ngarep wisigana teh Emah Acih maah ka anu jadi incuna teh. Kang Irman tibang unggut-unggutan. Keur kitu, kurunyung nyiis mamawa bekong dina dua leung una. Song, ka salaki jeung ka anu jadi bapana. Teu diengke-engke, harita keneh dilaleguk, sarta katembongna siga anu narimat pisan. Geu sabaraha taun meureun si alam ninggal keun urang teh, ceuk Mang Aput, mangsa neunde-unde Dewi bekong di hari upeunana. Aya panginten 10 taun maah, tembal Kang Irman. Leuwih atuh 10 taun maah. Diitung ku Emah oge, nepi ka poe ieu teh geus ampir 11 taun, jejegna pisan maah 10 taun, 8 bulan, genep 11 poe. Dina sajeroning ngarunggut-unggutanana, mangsa ngadenge kekecapan Emah Acih anu samodel kitu teh. Siga aya rasa anu pagalo dina teu-teup Kang Irman jeung Mang Aput katut nyiis maah. Enya, matak ingetanana kuat oge, ciciren kanya Emah Acih mah poraha pisan gedena ka anu jadi incuna teh. Kekeke ari itu saha, nya. Nyiis rada kurang kerung, mangsa rentang-rentang nempoan saorang lalaki anu pangawakanana pohara pisan bayuh-huyuhna, lumampah nyorang jalan anu aya di peuntaseun buruan imahna. Kang Irman jeung anu sejena, meh bareng pating lalio kana panuduh nyiis. Rada kurang kerung sarerea oge mangsa nelek-nelek dedegan eta lalaki, anu mingkin lila mingkin ngadeu keutan ka aburuan imahna teh. Waktosna seet. Caat hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja.
Mangga dangu keun carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangu keun angjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.